Simkuring ngaraos kaganggu kumargi simkuring di dia nuju ngayakeun kagiatan mapag Raja Sadinten. Punten saha ieu wakilna rombongan naon ieu teh ka dieu sumping tarojok Tambararapan. Hapunten anu kasuhun. Anu dimaksud ku di dinya tadi Raja Sadinten teh ieu anu kasebut Alek Permana teh anu bakal jadi Raja Sadinten panganten kitu. Oh, hapunten anu kasuhun. Punten ieu aleutan anu ngemat ku simkuring dilirenkeun kumargi sing terang. Teu aya informasi bakal dialut-alut model kieu. Hapunten anu kasuhun. Ieu Raja Sadinten parantos sumping di payunan urang sadaya. Pokituna urang sami-sami papag bagya deder pater tanpan tarap biru goncang gancing sagala kocak langit king kilaban.